15 detik, ayo, boro. Pak Haji. Saya pisan. Angkat aja dah. Ayo, teh nama ke jeung. Asik. Astagfirullah. Cicing. Nah, Pak Haji. Oh, dasar situ make taju, situ boga akhlak, situ ralajo tipis. Geus kasep Pak Haji. Gus kasep, cacakan naik di bawah tetep ngungak. Yuh, urang sok make pakaian kieu atuh. Lah kumaha teh? Make pakaian biasa Ustad, urang sok ngaleureuyang aja mah Ustad lah. Oh, karek di pikanya geus wani deui ngungak maneh mah. Ieu mah geus ngahanakeun deui wae. Atuh Pak Haji, kumaha mun abi teu ngacuk kieu meureun batur mah nyebut Ustad ka abi. Dasar si Ustad leutik wae. Mun Ustadan juga nyalin. Ganti pakaian biasa. Mun atuh Pak Haji, mun kan atusan. Atusan Pak Haji nya antosan ya. Oh, sok buru. Antosan. Tuh, lain wae make jeung hayang mah aduh eta hayang dipak hayang we disebut ustadnya ustad leutik pugu dalilna apal hiji oge teh teu sopan wae sok boro Pak Haji, abi teh ngangakon kieu. tak itu jadi kan waktu amun kitu mah kabadanan sok buru ya ceklan manuk ya ceklan manuk ya sok tinggal aduh nah teu bisa di starter euy serah teu bisa di starter baru motorna malum lah motor korot sok serah oh nah gitu mas Masuk. Haji. Aduh, Haji sana si legenda. Tak kieu aing mah. Eta di si legenda. Cekot. Yo cek usah. Yo make jong. Arare cocok. Pas di mana udah rusuhan. Lain lulusan tak kieu anu tak mawa jelema anu tar piknik tak kieu. Aing sok. Katingalon sok buru naik. Buru. No, kemana muntang? Ka dieu. Kahana teh. Tong deket teuing bisi kana eta kumaha lamun sia nyaring. Oh, cicing. Oh. Cicing atuh. Haji. Aing mah teu cicing pisan. Atasan. Naon? Tuh sekarang Pak Haji. Naon? Naon? Pak Haji teu kelihatan we. Ada ngising. Aduh, aing. Yo, di itu tuh. Di mana Pak Haji? Di lubang ngajuk. Kakak-kakak ada ngising ngajuk di diantar si legendanya. Oh, juk bawa juga itu. Aduh, aing lupa wae si Ustad pakai jeung hayang modal segala rupa sia mah di bawah piknik teh. Sok bro, aing mah. Loh, Pak Haji. Ya si legenda mau ngiring cenah. Nah, ada pasti bauan soal cuma mau si legenda. Si legenda di bawah modal legenda. Oh, si belegung. Aing mah parupa wae aing jeung hayang modal deui di bawah piknik teh aing mah. Borosan. Berkabara tutup kebun binatang nas teh. Aing. Kieu aing ari mawa orang lemur teh sok hayang modal, hayang utah di jalan teh rupa-rupa wae. Aing mah gitu dihakan kerewet keur modal. Buru atuh Ustad. Kela tuh Pak Haji. Buru. Kabel tutup kebun binatang nas teh. Kakagokna Pak Haji, antos hadir. Allahu Akbar kakagokna. Cecewokna di dinya we lah. Neangan aya meureun sugan aya cai nyangkrung. Lo tuh aja Pak Haji ku naonnya ku daun we. Ho ku daunnya digosok, di kitu tah. Aing rupa-rupa wae. Aduh, kayak mah kudu make tensoplas di nu kieu tensoplas tah dina ieu tah. Bro, aing mah. Aduh. Alah. Ngomplong Haji. Ngomplong. Sok bro. Bakal bebas ki among saya puasna Pak Ustad mah. Oh, aduh ampun aing. Ya Allah. Rupa wae ngaran si Ustad. Among legenda jeung Pak Ustadnya. Aing teh bisa starter aing mah sok salah deui salah. Pak Haji. Sok salah heula, sok salah. Yuk salah deui. Ya. Lah. Oh. Ya, Hah? Yuk. Aing. Ini si legenda karunya mung lepas. Yuk. Alah. Terus. Pak Haji. Ini si legenda karunya Pak Haji. Aduh, Ketinggalan. Apa mau suwae? Limpuran heuh sok buru. Sok buru naik deh, naik. Aing mah. Ya, sok Pak Haji. Yang wae sok buru. Aduh. Pak Haji tadi kene teh. Aku tong loba. Aing aya loba tanya sih. Ya, saya dekat aja yang hebat. Aduh, Cicing. Aing. Aduh. Yo, dengekeun Ustad. Ieu teh di kota. itu tos rugi Pak Haji. Cicing heula ieu. Dengekeun heula. Tumpak motor teh tuh butak gitek kaosna. Atuh Pak Haji geuningan aneh ari Pak Ustad mah.
Yo dengekeun heula. Ayeuna teh geus nepi tu ka kebon binatang. Mana Pak Haji? Anu dicita-citakeun ku Pak Haji mawa Ustad leutik piknik ka kebon binatang teh geus nepi. Tuh, tempo itu. Aya naon itu? Buaya sih teh. Sok Itu. heeh, engke urang di ditu Ustad engke tumpak buaya. Sia, batu cek batur teh. Aduh, Ustad cenah naik buaya. Tah kitu heuh, siap sok. Sok muntang. Ulah gigi began kayak gituan mah tempat motor teh sia teh, kumaha celaka. Sudah Pak Haji pan atuh. Oh, sok cicing. Kasih sih. Tuh, tempo aja saya. Ayo sok kasih sih. Ayo tinggal itu. Oh, itu si Ustad ngomong di bawa piknik ke kebun binatang si Haji Mayung ada di gubuk ke patung buaya tuh. Oh, nya. Aing Gusti nu agung. Sok turun ngintip. Sok. Tadi. Aku bisa kaciriin. Tuh, cek aing oge parah si anjing. Ayo anjing teuing ngeuna bener si Haji Mayung mah. Turun. Nah, dengekeun. Tah ieu kebun binatang teh tongko. Aya buaya tuh tinggal itu. Eta keur ngahakan. Tuh itu buaya gigi deui itu. Ieu teh kebun binatang sia teh. Maru kumaha? Jadi Pak Haji tanya kamang teh ka dieu. Apaan ka kebon binatang ngaranna ogen? Ieu teh tingali buaya wungkul. Sok buru ulah sok. Yo, seuri atuh seuri. Mun nya dibawa piknik ku Pak Haji kitu. Seuri sing bunga. Hahaha gitu. Dah gitu sok cicing. Adio. Sok cicing naik di dieu. Sok ayeuna Ayeuna tuh Pak Haji. ayeuna naik ka dieu ka kebon binatang sia teh. Yo, atuh, Sok Pak Haji. buru. Goblok teuing anjing. Parah bener. Ngomong ka teman tadi teh anjing basa ditip urang teh ka kebun binatang di gubuk kana patung buaya. Bener parah anjing. Tah dengekeun heula yo. Cium Pak Haji. Moal nanang Ustad sing percaya ka Pak Haji. Sing Moal tempo ku Pak Haji tuh. Haji, Cicing, muang, ayo, cicing. Yo, dengekeun Tad. Dengekeun sok. Ayeuna Ustad keur laporkeun keur bejakeun di lembur. Ustad teh kudu naik kana buaya ieu. Atuh Pak Haji, izin ke batur tuh, soal batur. Yo, Kapan ieu teh patung? ieu dengekeun. Heueuh. Katempona ari dina video mah moal. Kete, yo, kete di pan jepret kete Ustad teh. Diuk di dieu tah. Kete dijepret di foto. Kawarga teh tingali Ustad tumpak buaya. Wah, atuh sok. Moal mah era. Yo, Atuh Pak Haji, atuh abi izin. iya, moal mah ke jeung izin sia teh. Ya tah sok. Ayeuna teh naik ka ditu sok. Engke wae dibere jajan tuh ayam mie baso. Izin sur batur Pak Haji. Moal eueuh nu nempokeun eueuh sok. Naik ka dinya tah, Numpak sok mah numpak. Atuh sorry sing imut. Bunga. Gitu sok. Numpak cicing. Mari ka huluna. Sok balik. Suku, sur batur. Moal. Ya, Dia tadi kota. ya dangukeun heula yo. Lain kitu tumpak buaya mah lain kitu yo. Naik ayeuna teh nangtung. Heki kituan. Suang dah. Joget di dia. Jadi kita cek batur teh aduh eta Ustad cenah wanian. Bener cenah Ustad mah cenah. Wah, jawara sok. Baik kituan tah. Joget kituan. Izin atuh Pak Haji ke batur. Jogetan ha? Moal, bal ayeuna nempokeun moal eueuh batur ogen yo. Batur mah wanian atuh. Joget di dia sok. Kumaha Pak Haji jogetna? Gitu tah jogetan teh kituan tah. Jogetan teh sok. Tah. Gol si Ustad nanti kakak naik dikit aja jogetan di patung bisa gitu anjing parah bener deh kalau kajo jogetan tuh di patung bisa dipayung anjing goblok parah anjing parah yum Tah gitu. Nah, terus aja tuh izin tuh sur baru yo aya nu kieuan yo moal mah era batur. Anu kian yo. Yo. Ustad jagoan gitu. Buaya wae ge ditumpakan sok. Sok tah gitu. yo Ustad jagoan buaya ge ditumpakan atuh Pak Haji atosna abi izin ke batur Moalah da unu nempokeun eueuh. Batur ogen mah malah anu wanion jok. Oh, sok izin hah? atos izin Moal mah izin. atuh Pak Haji Yo, dengekeun heula yo. Yo, itu kan aya hiji deui buaya. Yo, lamun henteu jeung anakna sok magerem. Mata kaina teh jeung indungna. Oh, naik ka ditu hayu. Ka dieu jalan sok pake senal, pake. Sok tah gitu yo. gimana deui Itu anakna mah sia.
lamun teu Haji atuh lah. Entos we entos. bisi anak lah ngamuk, bisa mun ngamuk ge. Itu ka usah deh kumaha. Makana tumpakan jeung anak lah. Sok sisirikan. Sok sisirikan. Sisirikan heuh sok naik. Iya Pak Haji. Oh, anu ieu. Atuh Pak Haji entos we entos. Ustad ieu. Wah, raga tuh entos amang lagi entos lah. Oh, ya ieu teh keur hamil, teh anak teh keur hamil. Keur kieu. Kumaha mun ngacai engke aya ditumpakan ku Ustad. Sok, ya Ustad, dangukeun heula yeuh. Ti dieu, mapai ka ditu bari ngengklak. Lempang ti dieu, papai ka ditu bari ngengklak. Atuh Pak Haji, itu batur ngali-ngalikeun sieun, isin. Ustad, ulah sok kitu. Da mah aya nu nempokeun Allah ieu mah. Itu sama mobil pan di kota itu Pak Haji tuh. Itu teh mobil kiri ditan. Sok mobil kiri ditan, sok. Buru naik sok buru. Kumaha naik Pak Haji? Naik kadinya babacaan heula sok. Naik kadinya lempang, joget ka ditu. Bari joget ka ditu tuh. Sok buru. Sok, naik. Ya Allah. Selamatkeun Buru. abdi. Sok. Lalaunan kade. Eta mana naon Pak Haji? Moal, sok moal. Nangtung. Joget ngengklak. Hah, tah. Batur bisa aja payung. Goblok. Dah teh Parah. anjing. Parah ieu. Nah, gitu takit. Yo, tat, aya nu kieuan, tat. Aya nu kituan tah. Aya nu kituan jogetna. Sok, aya nu kituan sok. Nah, gitu terus. Sok, nepi kana huluna ka ditu. Nepi kana huluna. Nepi ka ditu kana huluna. Terus we Haji. Moal, sok buru meupeung batur, sok buru. Tah, gitu. Tah. Aya nu ngageol. Tah, gitu. Atuh Pak Haji, isin Ustaz teh isin tos. Make jeung izin Ustad. Yo, Ustad ari ngalah duit ulah sok isin-isin sia teh. Pan urang teh ngalah duit. Itu batur ngalikeun Pak Haji. Henteu, batur-batur nempokeun eueuh ngalah lewat tungkul. Sok ka dieu, ngeus. Sok buru. Atuh Pak Haji entos lah nya. Nah, make jeung entos Ustad. Tos lah waras. Astagfirullah Capek, Ustad, Pak hayang Haji. piknik Ustad teh. Jaba encan milang mobil jeung motor kumaha. Entong motor. Nah, eta jeung nyeklan beuteung kitu eta. Lapar? La ilaha illallah. Tong teuing puasa teh. Oh, berarti ya kudu dahar ya. Siap. Ku Pak Haji ayeuna di bawah dahar di rumah makan. Sip. Tuh, kebeneran. Oh, nah. Rumah makan lesehan DM Daris Mancing. Nah, gue kalau katunyak-tunjuk karena wan rumah makan lesehan itu si Gana diajaknya tuh udah pasti diajaknya tuh saya nama kieu we gue angin intip heula lamun posisi nah tuh ang tuturkeun heuh kumaha teh nya nya tuturkeun ang intip heula geus we sakitu. Oh bener Haji di mana eta mah geuning mewah Haji mana Pak Haji? Becicing, Ustaz Cicing. Aduh, Masuk ke Malinaan. ningali dina Jalan Ciawi Tali, Kampung Cigerendong, Dusun Mekarsari, Desa Kecamatan Karangmual. Teleponang saya. Saung lesehan pemancingan area bermain anak-anak, musola, toilet, ruang meeting, proyektor, audio system, spot selfie, free wifi. Haji. Pak Haji, abi bade di cenah ka dinya. Keulah mikir yo, bisi mahal yo aing mah euy, mahal kitu nya euy dari rumah makan lesehan teh euy. Lah tapi kan bae urang urang dahar jeung Pak Haji di ditu. Jangan Haji. Oh, dahar atuh siap. Pak Haji nunya Rumah makan lesehan Daris Mancing. asik. Kita dari mancing. Tuh itu oke ada itu. Tunggu syuting aja. Jangan. Dulu aja. Uang semua itu nanti kali itu kok. Ang tuturkeun apa? Sok. Lain bisa dikerjain deui aya masalah nama. Haji tapi cenah ya teh kan rumah makan deui teh. Atuh parapatan euy. Oh, ayam lang euy. Hanya Pak Hajinya. Oh, rumah makan lesehan tuh. Oh, berarti buka 24 jam berarti ke kanan. Ke kanan ieu teh lain lurus. Ieu taplang na tah. Sekedap deui. Sekedap deui tinggal itu. Haji. Oh. Jangan lapar ya.